Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Salam gol idza ra'aitumullah ta'ala yu'til ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa innama dzalik istidrajun minhu lahu. Ngeri jasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat. Maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu. Eta teh istidraj di Gusti Allah. Baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui dalekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara jateunan naon teh salah teu naon moal kebal ya tuh tinggal di dalekeun bae kasaksian ge ku urang emang gua istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamari ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ada ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarangsadan calo nu tih heula ge ku ari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajasa boh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana ku ari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna ku ari geus kolot teh ngaringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boganan ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicerok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camatna ge jeh teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang oh aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang na ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi mahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nyana teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, sing hade jasa sing hade. Tinggal urang ku ari nu cicing bae Kiai. Ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan. Kiai mah tuh datang bae aja paranti kokosed. Atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka Kiai geus jadi atuh jauhan Kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae Kiai. Tengetkeun ku sia Kiai. Lah cenah Kiai uci geus atuh aing mah lain Kiai ja calo aing mah. Sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajeun rusaknya asal udah Tangerang bae. Pan cenah rusak. Atuh geus rusak lain kajeun rusak ya sa. Yeuh pugu Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masyaallah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku hari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan. Hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba Kiai aya nu nyambut nu fakir. Amun aya kiai na keur ngedeng bae kitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba.
Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kieu. Assalamualaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Nini ya bangun mau komplain tawang menta-menta. Bejakeun keur sare. Can bisa jadi kiai. Teu bisa nyambut. Waalaikumsalam. Ka anakna coba deuleu sa. Aja eta mah cenah bangunna santri, geus kolot apa bedak rada kolot. Kanyohan santri sa. Calanana panjang, sampingna ka luhur. Oh, Cianjur ya kajian kukumaha ge. Cianjur ya bae kajian kukumaha ge. Naik naon nih kadinya na? Bu, kesangan, Bah. Tidak istirahat bae lagi. Ditegor si aku Gusti Allah. Ditegor. Ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu. Masyaallah. Marhaban ya ahlallah, marhaban. Tanggep urang teman ceget. Aduh, jasa hirup Gusti. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantak ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang ti mimiti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari gitu. Cai nginumna gelek. Oh, kurang kene tambah. Sak anu pelayana santri geus eueuh deui cenah nyutai teh mah cai sumur. Sada asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing na ngaingiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon atuh aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu ngahormat ka aing, puna aing mah jake sangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Waktu pada itu mah dihormat jasa aing teu ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Alif jabra beja berbah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh. Ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kunula leutik beja berba aba teh jaberta bata beja berba teh jaberta bata nin jaberta tama jalan mata sinjaresi ya jual mata sia. Nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatuh. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun anu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa.
baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat, mun aya nu sugih deketan. Geus di deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir. Lamun pakir dan janjeurkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna, lamun nu sugih ajak titah nanjeurkeun syiarus sholihin ku sugihna. Ajak deketan ku maneh. Geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil. Ulah, eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh? Ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanana. Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus. Mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru kurang ku ari lamun aya datang bupati sambut kurang zambun ujilat ukubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial cak bupati teh. Tenang dulu, ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah, bukan dari saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak jana keke heula ih. Terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha perawan. Deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina. Dari uang saya. Nih, deketan tak Bupati kos gitu. Deketan tak. Lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos gitu. Jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid? Mana? Tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim? Gitu baik. Mun nyana bagus deketan. Mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabejakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang. Lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya bae nya moal ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti APBD ti dirina jas sugih. Tah kuari pengusaha datang ka urang. Nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh geus paharanya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya. Kabeh nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebel deui disiksa. Kan kadengeun lain deui cek jana teu ngeunah ieu. Kae tenang heula. Eta mah ucapan Allah jatitah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jeung kiai-kiai mah geus bae sambut tah Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tak bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah karena itu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh wal kebel ieu kahisab ban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Ya qabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kanjeun kumaha ge. Jalain cak kula jak cek Nabi tama. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor. Begitu di motor marhaban bi syiari sholi. Wah tolol. Datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah ieu kos. Kudu kumaha? Nah, kuari pengusaha deketan kurang, deketan teh ulah hayang jang diri sorangan.
jadi sorangan mangges dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya ye atuh tah mangges pokona kitu bae geus di Gusti Allah. Allah Maha Kawasa jelema nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mang mawakeun ka dinya roti dijejelan ge ku mau Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema meureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mau eta kan emang mau nya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta mau ngaran eta cak Gusti deketan ajak Musa cak Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tan nusugih sebab eta nusugih ge termasuk kana syiaris sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syiaris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiaris sholihin tapi ieu ya nusugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung cuekeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lumayanan aya jisamsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menunya anak tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum mub lisun fakuti adabirul qaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti adabirul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah tapi pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poa aja jasa ieu teh jeung urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika nemendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuan aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mangke bae ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ieu lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang
saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagna teh ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ke hujanan hudang sial meureun ta Amerika Amerikana lurah pantogeun habak dia eta kepanjangan tangan Amerika ieu mah lain lalagaan ieu mah geus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara mal dicaritakeun ku kula kuari geus acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket bang kumaha gitu tah ieu kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY tenang ye aduh ampun ini Masya Allah karim ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung ingat-ingat kana ieu ayat lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya naon da kelupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus kitu bae geus hese-hese kuari di Jakarta atuh pemilihan gubernur teh geus mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres pasa bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag naudzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges-teges tak kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri manggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik nu di Libya di Irak di Iran
gitu dia Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya, Timur Tengah seagama atau diurang kabehan seagama, urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap agama Allah tetap jaya, agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله أعلم بمراد ما ala rasuli olanana ikut tetap ingat Kangjeng Rasul ilal balag angin utawi nekakeun illa balagun lakum tegese angin nekakeun kadua sira kabeh wallahu ya'lamu lan utawi Allah iku maha uninga ya Allah matubduna ing barang kang ngalahirkeun sira kabeh tuzhiruna tegese ngalahirkeun sira kabeh minal amali saking amal wa mataktumuna lan barang kang ngumpetaken sira kabeh tukhuna tegese ngumpetaken sira kabeh minhu saking amal payujazikum bihi maka bakal ngabales ya Allah kuming sira kabeh bihi kalawan emak la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun wallahu a'lamu bimuradikul ngucap sira Muhammad la yastawil khabithu ora narima pada opo kang jember al haramu tegese kang haram thayyibulan kang becik alalalu tegese kang halal walau aja bakalan sanajan ngagaogakeun ka ing sira saraka tegese ngabungakeun ka ing sira kasratul khabisi apa akeh kang haram fattaqullaha maka pada wedi sira kabeh ing Allah pitarkihi ing dalem ninggal khabith ya ulil albab kang anduene pirang-pirang akal kang sempurna la'allakum tuflihun manawa sira kabeh iku bahagia sira kabeh tafuzuna tegese bahagia sira kabeh Saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wallahu a'lamu bimuradih ma'alar rasuli teu aya eta tetep ka rasul Allah illal balagh angin nyampaikeun risalah Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah. Allah teh pangeran
nyin langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah. Nah iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ke Kangjeng Nabi Daud, Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'alar rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun ka risalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah, mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma 'alar rasuli ilal balad. Nu mangtak make bahasana ge bahasa qasar. Wa adawatul qasi illa inama akun wa taqdimun kama taqaddama. Ma 'alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasr, maedakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun ka risalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut sebagai irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh ditugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun ka risalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamuliaan teu. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu. Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu. Teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah menta bayaran teu. Teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ka pondok pesantren Mudirun. Modern, modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya Universitas YIN minta bayaran. Teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran. Tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma 'alar rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan nyampaikeun titik eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiaina eta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana sia embung nuduhkeun nya
nyawa aing ge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas Rasul kecuali hanya menyampaikan dan Rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah Rasul dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Penci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio. Hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa teh ceramah teh. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Ya sepeta gedang hepe atuh pasti ku batuh atuh heuh. Jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku Darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lu mantak ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh. Aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikan karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikan karanjeun kabeh timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikan mana kajero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khalik naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas Rasul nyampikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh
cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah jeung nyampaikeun rukun Islam rukun iman dilanjutkeun haneut ku tabiin terus dilanjutkeun ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijing motor bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majelis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu. Ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis. Beres teh manis, kopi. Beres susu. Rokok dan lain sebagainya. Riweuh teh lain deuk dakwah tah makos kitu. Mawa sorangan mun beuki kopi, mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan. Mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula. Tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres deui bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Endeu kumaha nerapna atuh dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun ieu. Irsalul masal. Terus selanjutnya. Insyaallah hirup agama kajen kokoba. Di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa. Geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkeun di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur. Kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat. Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ye kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim. Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung. Tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu nu buang kawara. Ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politikna ieu itu birokrasi geus teu cereug. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan. Kiai jeung kiai silih omongkeun, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun. Mantep jasa, geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae. Dibaca, didengungkeun, tapi persatuanana henteu aya. Ketika orang nyaritakeun persatuan, inget ka Gus Dur, bersatu dalam kelompok apa? Bersatu dalam organisasi apa? Bersatu dalam wadah apa? Urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu, tapi dikondisikeun henteu.
Di mana orang dek bersatuna tuh? Lamun orang salap atau nyieun persatuan pesantren salap. Geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta memisahkeun, engkena adu kekuatan deui bae. Islam ngahiji bisa tuada, mantep. Tak kuduna mah kos kitu di bawah satu pimpinan. Indonesia di bawah satu pimpinan. Misalnya sahaya Haji Nasir. Mantep. Geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui, tapi ieu mah Islam. Aya di urang mana organisasi, mana NU buktina. Tapi NU na ulah nusok di talian ieu nih. Di kaluar. Cau. Cau. Geus ditarik we. Atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kieu di dinya. Geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU. Nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur, kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah, aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain, tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh nagara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah ka ka Allah tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun nu gede hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri gas cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya diurang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegeuraan kuari sababaraha kali almarhum ngomong kos itu emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema geura kuari ka Mekah geura kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo siem kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye ngaminan aing ijazah ge teu boga sia kunaon rindu aya ngrarapi insyaallah hese jasa ngailah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikeun risalah disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieulah cing hade jasa lantaran anu disampaikan jeung anu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiyah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun
sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleunan nya nama eta waduh berat jasa sama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol si eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku hari waalaikumsalam wa jasia imah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing SD jeung teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur manu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya nangis pohoeun meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku HS geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote dengan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus geus ya naon kadang-kadang nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawal kidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma'alar rasul illal bala Allah la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikan la yastawil khabith wat-thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabis wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ke Australia datang ke Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok ke ahli-ahli Pasar Kemis ke ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halal hadir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wat thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dieu haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu diantarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan
Abdi bisa ngumpulkan harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus bantet jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya manfaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cekang yang Nabi in amil tapihi. Diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amil tufihi wa bi taatillah. Aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuh abdi nyumbang, bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala cekang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw shadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pakai jihad fisabilillah, pakai sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun mah ku Gusti sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu, abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna, boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia na ge geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haram anu mentak sampikeun Muhammad la yastawil khabithu wat thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua. Aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabith jismani. Aya khabith ruhani. Mana khabith ruhani? Khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu. Khabith ruhani teh bodoh. Khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabith ruhani, hasud khabith ruhani, takabur khabith ruhani. Kaya tah khabith teh aya khabith jasmani, aya khabith ruhani. Thayyib sarua bae, aya thayyib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah ge memang halal, makanan nu dihalalkeun. Aya thayyibna thayyib ruhani. Naon thayyib ruhani? Ilmu thayyib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih thayyib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Kuari teu akur anu khabith baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari
urang buktikan aya hiji jelema make baju narapih jasa make jas make samping mahal aya samarenda nu hargana 5 juta malah nu make teh lantaran sutra eta anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta malah nu meuli di Cikupama nya nu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringkak bulu mun urang nyaho Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU eta teh termasuk orang dekat Gus Dur ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabriknya na pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2 cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae aya ustad dibere sekupi ku atut jadi aing kada dengikeun bae masyaallah tah kuari make baju anu luar biasa make jas aju urang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu awas ya teh najis dipaksa kurang di gitu-gitu ayo dikenakeun ku urang ka baju jas tang goblok sia tolol sia mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh bisa diadili eta lamun jelema sugih doang geus marah aing teh hayang geus wauh jeung sia goblok sia nganajisan aing marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan atawa awak urang dinajisan pasti marah kurang kajen kukumah ge ieu khobis jismani tapi ketika dar didatangan khobis ruhani ngobrol urang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah soal pilgub gimana ya biasa-biasa dah hasilnya bagaimana itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya termasuk kiai anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin nggak dukung Atut mood. Emang kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta kiai, eta pejabat, lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti Atut hehehean huhehehe pasang ku sia otak khobis ruhani tah beres ya da ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur khobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis toel ku tai kotok marah toel ku ari ku tai urang marah sarua bae marah bae wari ngecek kiai bae lain bae kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun mah cenah santri ya 50 mah alhamdulillah lah cek teh insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah nu penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai kadang ikut ciling ngageleger mantep kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kiai kula boga ieu aya 2 stik mah naon eta ektasi haram mun kiai make ektasi tolol haram tah mongkos kitu mah teger keneh tak kiai ngaharamkeun teger keneh tak kiai ngaharamkeun cek baik ya kuari boga motor tanda ente lah teu kudu cek ente boga motor lah ya sok dijemput ente ieu kiai
aya motor murah lah asal maka DP bae kredit sebenarnya emang kredit ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta hobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang ka dinya salam urang teh pandeuna rek milih pamimpin gubernur muhunnya muhun aya mah minta bantuan we doana ka kieu supaya istighatsah rin je bener oge nya atuh aja kumaha pengkondisian atuh ayang ke ti atut istighosa teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosa lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai nek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae yang penting mah ngadoana mah istighosa rin istighosa guys tenanawan dicokot duit istighosa nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu BK haram diberi riayat haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi kuari atut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku Cilisia kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engke nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam je ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah mah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti beuting kuari leungit gara-gara istighosa rin istighosa hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta hobis ruhani asup ka jero awakna geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuina terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah hobis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngita ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja
orang Serang, orang Pandeglang, orang Rangkas Betung. Bedakan, la yastawil khabithu wat thayyib. Wih, cenah pugu dengan 500 kemudian orang menang sekupi, menang meo. Walau a'jabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun, sanajan ngahengkeun, nganehkeun lobana haram tersebut. Nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank, kurang nyokotan taina doang ngeunaheun. Woh kabita walau a'jabaka kasratul khabith. Khabith mah khabith bae. Depositokeun ku sia di bank, ngeunaheun ku ari dahar, modar sia. Sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ngaku limpang sia lantaran naon? Aya khabith ruhani di jerona. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik ieu khabith jismani mah katayan seseh, kanejisan seseh, katay kotokan seseh, awak bisa disabunan kurang, masih cabun capluk. Beres. Selesai. Selesai geus. Mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek. Lah urang Amerika ieu aing mah teh izin-izin. Ngomongna aslina bahasa kos kitu ja. Tah, geus beres. Selesai, seseh garing pake deui, tapi khabith ruhani. Mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah. Nauzubillah min dalik waman dalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikeun khabith ruhani tamah nu kos kitu. Cenah geus dibangunkeun ka pondok, ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok. Runtuhkeun eta pondok, bikeunan batana kanu merena ka ditu. Nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat. Lain lalagan, la yastawil khabithu wat thayyib. Sing hade ieu, lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh. Dumantak sabaraha kiai hancur. Khabith ruhani nyurusup ka jero. Teu karasa dibere ku camat, teu karasa dibere ku bupati. Teka rasa diberi ku kandidat, teka rasa set nyulusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khobisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya. Aya urusan dunia jang agama, aya agama jang dunia. Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa. Aya urusan dunia jang agama, dagang urang, bisnis urang, tani urang, hasil dunia. Alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang, boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ya, boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema, boga dunia jang ngaluhurkeun agama. Paeh surga. Kuari tibalik. Agama jang dunia. Agama jang dunia. Yuk urang maca sholawat Nabi. Maca sholawat istighosah. Agisuni dan lain sebagainya. Urang istighosahan panggil kiai, panggil ustad, panggil santri, dibiayaan beristighosah, ibadah tata istighosah jang atut, istighosah jang WH, istighosah jang lurah, istighosah jang partai, gerak modal marakas ya. Kahartin teu supaya ngerti ya aing ye aing teu keras ya teu ngerti bego. Itu kahartieun bae ku kiai komo tama isi gosah jang PSSI mah.
dengeken tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat surga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama surga. Menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditanda-tangan ku aing aya nu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing surga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin surga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jang ngalangsungkeun jahna jang ngalangsungkeun maona neraka. Masyaallah mantap inggis muringkak bulu jakulang muringkak bulu kok teu bisa maca kadinya-dinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sambarangan tah sing hade nu mantak Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hul bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun. Cek jamaah alhamdulillah ya rabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana kula tidinya di Jati cenah teh itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah kita atuh aya diterima bae atuh kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta aya 15 juta mah Scoopy mana teh kabayang gunyan aya geus teu masalah tuh eta mah doana bae teh nya mun ke bapak ka dieu ke isuk pageto mun beres tunda isuk-isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabis wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram-haram bae teu akur jeung halal. Barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah tekad vita etik acan aing mah ngadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jerona Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia. Masya Allah jasin la yastawil khabis wat thayyib teu akur dicowel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seseurian ngatak hancur ku harina embung kiai embung kapanggih kiai nu itu diajak silaturahmi yuk kaget mung kunana mung ayo keur pan sia osok mung heulanan kunaon tuh mung heulan ke heula sia kunaon aing nerima si carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah keur ngaji doang ngomongnya mung aing mung ke bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol
Mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul we tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dah setengah 12 kayak lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kewalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah iya khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun lobana haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal akhirah nah ieu bejakeun Muhammad takur khabis baik khabis jasmani maupun khabis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku sahabat ieu mah ye nu latar belakang nate eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah nya duit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha sia kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nukos ka itu ala ayat tahaggogo bidunihi aula bagusan keneh teu umroh bagusan keneh teu munggah haji bagusan keneh teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta khabis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umrohna kumaha ye atuh puguh lah mending menta DB kitu 2 kali iya sih gantung sih aku aing sih iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba hiji bae sahiji ayat la yastawil khabis wa thayyib can anggeus ieu teh wallahu a'lam